Assalamualaikum kahatur ka pamirsa sadaya nuju manco ngabandungan dongeng Sunda di Catur Sunda Channel. Mugia para wargi sadaya aya dina kasehatan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sataacan dilajeng ngabandungan dongengna tim kuring salaku admin ieu channel bade merdih ka pamirsa sadaya kanggo ngarojong kana ieu channel ku perantara noel subscribe na oge toel oge gambar loncengna like jempolna oge komen oge mangga kitu pamardi sim kuring mugia kasayan para wargi sadaya dibalas ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Mangga dilajeng ngabandungan dongengna sok der. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa tepang dangu deui sareng sim kuring Mang Odik dina jejer bare neraskeun jejer carita gumilar anu bagian kadua. Dina bagian nu kahiji kamari carios teh dugi ka Asmita nuju soson-soson dina sasadiaanana atau dina usahana kanggo nyambut kitu nya kanggo mapag putrana anu bade lahir anu kiwari teh tos bulan alaeun cenah istrina teh kumaha salajengna atuh sok mangga dilajeng didangukeunana. Tapi pikeun Asmita mah teu teuing jadi pikiran. Hese capek teu dijieun hate, bubuh ripuh teu dijieun eueuh. Teu dijieun ewuh. Komo ayeuna mikirkeun nu jadi pamajikan anu keur bureuyeung bulan alaeun. Manehna kudu nyadiakeun naon-naon nu diperlukeun di mana jabang bayi nitih wanci datang mangsana gumelar ka alam dunya. Atuh dina geus brolna si Utun Inji medal ulah nepi ka ngarandapan katunggaraan. Katunggaraan deui saperti waktu si Cikal anu lahir ti heula. Ngubragna ka alam dunya teh ngan sakadar ngabeberat beteng indungna hungkul, tapi teu tumerus bisa cumarita di alam bana lantaran kaburu kapegat ku ajal. Poe keneh nya Asmita teh poe keneh pisan Asmita geus mudun ti lembur bari nanggung areng. Sakali ieu mah inditna teh bari teu woleh dikukuntit ku karisi dipepuntang ku kahariwang lantaran ti peuting keneh pamajikanana geus pupuringisan siga nu rek ngajuru. Tadina mah poe eta teh moal indit tapi ari ras ku pangabutuhna mangkaning di imah geus teu boga naon atuh kapaksa berat-berat oge indit ngan talatah ka indung burang mihapekeun pamajikanana. Nepi ka rangka pait teluak liuk deui terus bae manehna ngecageun maksudna dek terus ka Cihuni. Ngenca maksudna terus ka Cihuni. Da dijual di dinya mah sok murah pisan. Komo mau dijual ka si Babah Gondok mah. Wah, nya murah teh dicalikong deui timbanganana. Nah atuh da dumadak si Babah Gondok teh keur ngajanteng hareupeun tokona raet ka Asmita nu keur noyod nanggung karanjang areng anagorowok weh ngagorowok. Hanya Asmita alek liwawa ka mana alang teh? Hah? Babah Gondok nanya ka Asmita bari nyamperkeun.
Reka Cihuni babah puguh aya nu pesen walan Asmita bari noyod. Hanya mangkelanan atuh ha mangke Asmita walenti oi walenti heula lili we jual ye yauh atuh kali itu mah euy dijual di dieu mah sok murah. Alah dasar si Akang mun teu ngalti beda saeutik mah atuh teu naong-naong kecil nih mah yauh ye yauh geus we lili ye babah gondok satengah ngolo ngomong Sundana cadel pisan bubuhan sengke kurang-kurangna matak teu kaharti. Asmita ngahulang memang nya aya benerna oge omongan si babah teh lamun dijual ka Cihuni najan aya bati meusan tapi da bener jauh matak ripuh ku jauhna. Tapi ari dijual ka si babah gondok jabati mulah teh sok diricikan timbanganana curang dina ngilona. Da eta babah mah sok licik dina nimbangna. Asmita terus terang. Hanya halah Asmita meni ani omon eta mah salah maneh atuh. Wongana we alangna sok diwaseuhan heula ku cai. Ya di we belat atuh. Hanya. Mane oge ngangkikan ceuk babah gondok bari nyerengeh. Asmita teu ngomong deui manehna oge rumasa sok ngabanjur arangna ku cai ambeh namahan berat. Atuh regeyang bae daganganana ditanggung supaya ditimbang. Ongkoh manehna inget ka pamajikanana bisi kaburu ngajuru. Yauh geus we lili ye babah gondok satengah ngolo ngomong Sundana cadel pisan bubuhan sengke kurang-kurangna mah matak teu kaharti. Asmita ngahulang memang nya aya benerna oge omongan si babah teh lamun dijual ka Cihuni najan aya bati meusan tapi bener jauhna matak ripuh. Tapi ari dijual ka si babah gondok jabati murah teh sok dilicikan timbanganna curang dina ngiloanana. Da eta babah masuk licik dina nimbangna. Asmita terus terang. Hanya Alah Asmita meni jadi omon eta mah salah maneh atuh. Wongana we alangna sok diwaseuhan heula ku cai. Ya jadi berat atuh. Hanya mane oge ngalicikan ceuk si babah gondok bari nyerengeh. Asmita teu ngomong deui manehna oge rumasa sok ngabanjur arangna ku cai ambeh nambahan berat. Atuh regeyeng bae daganganana ditanggung supaya ditimbang. Ongkoh manehna inget ka pamajikanana bisi kaburu ngajuru. Sanggeus narima ladang arang bari manggul rancatan barang manehna malik deui balik. Kebeneran jol teh juragan lurah dipanto teu dihaja sirahna kabadu ku rancatan nu dipanggul ku Asmita. Nah atuh anak kurawok teh juragan lurah ngambek pajar teh cenah neungeul ku rancatan sakitu disebutkeun teu terang bakal aya nu asup bari ampun-ampunan. Tapi teu burung Asmita teh menang ampun dicabok jeung ditajong bobokongna manis sabaraha kali. Nasia teh Asmita teu neuleuh ka aing. Geus puguh bapa sia nguhak camplak ka pangagung kamenak. Ayeuna sia deui hayang dibuhi. Sanes dia haja juragan sanes sumpah teu katinggal ku abdi teh. Neda pangapunten bae atuh. Asmita mani popoyong kodan sieun ditajong deui. Hapunten padahal sero sia nguhak camplak ka pamarentah. Kituna teh bari habok beteungna Asmita beungeutna Asmita dicabok. Atuh Asmita mani ngabangkieung puguh teu nyana bakal ditambahan deui. Asmita mundur bari pupuringisan tapi juragan ulah barja kalah beuki nafsu barang deui najong deui. Kabeneran manehna nincak salang atuh
barang hiuk sukuna katuhu najong ngait kana selang suku tukangna kabawa teu ampun deui beak bae rangkarak nepi ka sirahna ninggang kana jojodog. Sabot kitu Asmita mah leos we indit sok sieun juragan ulah nafsu deui. Barang hudang Asmita geus kaluar manten atuh teu wudu juragan ulah teh kacida ambokna. Eukeur mah memang ka Asmita teh cua dumeh tadina aya pasal tadina mah Asmita teh rek disusul tapi si babah gondok geuwat ngupahan bari ngaling juragan ulah dijieun dina kursi. Ngaling juragan ulah diuk dina kursi. Atuh harita mah teu katutuluyan. Onggohna ngarasa erah ku polahna sorangan da ari hatena mah ngaku yen Asmita teh teu boga salah. Pamirsa, sanggeus Asmita balanja kaperluan sapopoe manehna gura-giru balik ka imahna. Tapi ka pamajikanana mah teu bebeja yen tas aya kajadian kitu. Da pamikirna bisi nambahan hentag ka pamajikanana nu harita keur bubureyeungan sasat bulan alaeun pisan. Can karasa deui sih Asmita nanya bari sok nunda menang balanja dina palupuh. Acana Kang, da ceuk mainot oge cenah lila keneh. Balonnya sih bari melong kana babalanjaan salakina. Cenah cek sih geus 8 bulan. Ongkoh tipe tingkaneh geuning geus pupuringisan bae. Nya kerok ngitungna meureun. Kang, kan ieu usikna mah asa beuki kerep jeung motah nepi ka mata klinu. Nya sih bari ngusapan beteungna. Kawasna mah lalaki deui meureun. Da basakeun ngandung ku si Ujang mah teu matak paralur kieu. Geuning teu lila Kang, asa tarehna keur dagang teh. Da teu kacihuni dijual ka si babah gondok. Maksudnya supaya gancang. Cah sok murah jeung timbangna tara benar. Keun bae da nu handap nya keun bae dan nu handapna mah kapan meunang ngabanjur. Ongkoh mah melang deui ka sih disangka mah geus brol cek Asmita bari neuteuk beuteung majikanana nu geus mendeuyeng berat ka hareup. Sakali mangsa pas sore Asmita geus aya deui di saungna keur ngadareuhkeun kacape. Ngarenghap geus beres, malah geus ngeulur haseupna ka luhur. Koloyong manehna kanu rada negla, gek diuk dina batu nyawang ka lebak nyeung mayak pak pasawahan. Suhunan imah rentul gugumplukan mangrupa lembur-lembur patarenggang. Ret kajauhna tembong mayak pak bodas lengkobna situ bagendit. Suhunan imah rentul gugumplukan mangrupa lembur-lembur patarenggang. Ret kajauhna tembong mayak pak bodas lengkobna situ bagendit. Surungkuy tina sela-sela ngalemuna pasawahan aya nu ngebul-ngebul maju. Si horeng teh kareta api ti Cibatu kagarutkeun. Sorana mah teu kadenge meus-meus acan. Et Asmita kana panon poe nu keur nyumput di satukangan mega hideung. Sakedeung deui oge mulubus ka satukangan gunung. Balieur ret kana mega-mega nu tadinya nyacas bodas ayeuna mah geus salin rupa. Jadi semu-semu waluwuk ngeruntuy pasurung-surung patepung pairing-iring nyeret ka tebeh kaler nyarelek ka seret angin. Ret deui panonna ka tebah kulon nyawang ka kota Garut teu kajeueung ngan ukur bisa dipaparah lebah-lebahna. Puguh kahalangan ku pasir-pasir nu pating jarumpluk. Di ditu bapak aing diberokna teh dipangbuyan di kota. Tapi nah atuh teu dibejakeun ka mana-kamanana. Nepi ka ayeuna geus aya kana 5 tahunna. Moal kitu geus maot mah abah teh ku panyiksaan.
mana teu diterangkeun oge ka aing. Ceuk geurentes hatena Asmita bari teu karasa Cipanonna geus nyurucud anu terus disusut ku sarungna anu geus belel. Lurah deui teuing-teuingeun, kitu-kitu bae make dilaporkeun, hayang kapake meureun atawa hayang dijieun camat sugan. Tanah deui dijabal, memang nya abah teh boga hutang. Da teu gede-gede kitu. Pirani nganyuk kentang pibiniheun atawa nganyuk uyah tarasi moal nepi ka ratusan. Moal kitu kieu. Moal kitu ieu teh gawe curangnya si Babah. Heug sakangkol jeung si Lurah geus puguh abah teu puguh ratanana eta deui ka aing oge Lurah teh kacida siga nu pisan geuleuna. Nah naon nu jadi dosa aing ka Lurah eta teh atuh. Tapi oge lain teu wani ngalawan dicabok ditajong teh. Tapi mun aing nepi ka ngalawan gelut atawa nepi ka ngaronggah hala ka Lurah, meureun aing teh nasibna moal beda ya jeung ti abah. Cecak mun si esih keur teu gede beuteung mah lah kumaha engke we. Kumaha behna ari dihina-hina teuing mah. Kitu ceuk geurentes hate Asmita anu diuk bari ngalamun dina luhureun batu. Sabot kitu korosak sada aya nu leumpang tukangeunana. Ari diliuk teh si Horeng Unan babaturan salamburna nu harita oge keur ngarangan paranahna rada anggang. Menyaan teh ngalamun teh Kang Tata, ceuk si Unan bari diuk. Puguh keur nyawang pemandangan alam mun sakieu waasna. Leuheung Akang mah bisa keneh nengketan kawaasan alam. Kuring mah boro-boro mikeran kasusah oge geus sakieu asa sundek hirup teh. Ceuk Unan bari panonna melong ka jauhna. Susah oge moal cara kuring Unan. Moal cara kuring Unan mah kebon boga, humah boga, atuh balong aya ari kuring. Barang nu ngan sakitu-kituna teh kapan dijabal ku deungeun. Joba nasib abah teu puguh pikiraneunana. Leungit teu puguh ngilesna. Maot teu puguh kuburanana. Eta teh saenyana Asmita. Asmita nyarita semu ngageri, tapi teu diaekeun ari nyaritakeun tadi tas disiksa ku Lurah mah. Nya da kumaha eta teh, Kang? Naha teu ditanyakeun kanu jagana? Ditanya mah ditanyakeun eta oge. Mani bosen, tapi tinimang mere keterangan mah kalakah ngambek tah si sipir kasebelan teh. Bangsa urang selain sipirna teh Kang? Bangsa tuan puguh. Keur kulit beureum mata bulao teh irungna ge bengkung kawas doran pacul. Ari buuk teu beda we ti bulu jagong. Eta ku Akang teu tanyakeun ka juragan Lurah sugan we nyahoeun. Alah sarua kalakah nyarekan lak-lak dasar majarkeun teh nah dewek teh purah jaga pamerokan. Puguh nan jalma leutik mah eueuh pisan hargana. Mun keur suwe tara kapalang suwe. Keur mah bapa cilaka bobogaan ngan sakitu-kituna oge hayeuh dijabal deungeun da kakeueum ku hutang. Lain na sabaraha cenah hutangna mang sahlapi teh Kang? Nya teu puguh. Kuring ge teu ngarti ngan lamun nulis surat kwitansi nu dijempolan ku abah mah. Memang aya ratusna hutang teh tapi urut naon atuh loba-loba teuing asa teu kahati pisan. Wah, bawa eta mah jijienan Kang. Unan bangun asa-asa na keur nyaritana. Da aya saksina juragan Lurah. Walon Asmita bari huntuna ngadadak kekerot kawas nu nahan kaambek. Ya sakongkol bisa jadi nan. Keke. Sakongkol kumaha nan? Asmita kaget. Sakongkol Kang. Upamana si Doreb disogok tah ku si Babah Gondok atawa juragan Lurah we hatena ngewa ka mangsal hapi. Ceuk Unan nyebut ka Lurah baris teh si Doreb.
pedah bangetna berod, tapi ari hareupeun mah teu aya nu wani nyebutkeun kitu. Asmita ngahulang, asa keuna pisan caritaan unan teh. Kakara manehna inget ayeuna mah tang tulurah teh hatena malang ka bapana. Lantaran ti heula cenah kungsi aya bejana ulah teh mika hayang ka si Esih ngan teu daekeun darek dicandung. Kadienakeun apanya Esih jadi pamajikanana. Bisa jadi, tapi nah atuh malesna bet ka abah lain ka aing. Gerentes hatena Asmita bari huntunna ka kerot. Peunggeutna ngadadak eceuy. Awakna ngageter kawas nu muriang. Paingan atuh, ayeuna mah kaharti ku aing. Ka aing teh kacida siga anu cuana. Ras manehna inget yen tadi tas ditajonganku Lurah Barja. Unan ngasareuwas oge barang mireungeuh parobahan Asmita kitu teh. Hatena mah make ngarasa kaduhung sagala. Hayo make nyarita kecemplang-kecemplung teu puguh urus. Sok sieun aya balukarna we anu teu hade. Sasat manehna nu ngaliarkeun tareus ateul. Pamirsa anu satia, poe beuki maju ka puritna. Sakedeung deui panon poe nyusup ka tukangan gunung. Tapi eta dua jalma teh masih carung ngelik dariuk dina batu nyawang kalebak nu geus ganti rupa kasaput ku belegbegna harieum beungeut. Geus poe geuningan, yuk urang nyieun durukan tong ka ditu urang di dieu we, urang neruskeun ngadongeng teh bari mubuh sampe. Cek Asmita bari jung cengkat dituturkeun ku Unan. Sakedeung oge durukan teh geus ngabebela. Asmita jeung Unan naragok bari mesekan sampe ku bedogna. Tukangan manehna ngabalegbeg leuweung anu geledegan keneh. Sok mustahil lamun teu dieusi ku sato nu garalak. Tapi mungguhinkeun jelema anu hirupna putpot sagala kurang. Kitu teh geus teu dijieun keder, dijieun seber. Memang loba kabejakeun aya jelema nu keur ngareng ditekuk maung atawa dipacok oray, nu oray nu mati nepi ka hanteuna. Tapi ku Asmita tapi ku Asmita mah henteu dijieun pikir. Pokona mah asal bisa ngadatangkeun hasil pikeun nyocokan pangabutuh rumah tanggana. Hatena geus ngarasa senang. Soal picilakaeun eta mah soal engke we, kumaha behna wae. Hiji poe kacaturkeun Asmita nya Asmita teh keur aya di imah. Manehna keur gegelehan di tengah imah. Keur ngalaman ngeunah hate harita teh. Bebeunangan ngajuar areng rada mucekil oge. Sekaligus pati 10 tanggungan diborong ku babah urang Garut. Sakali ieu mah Asmita teu ngajual ka si babah gondok. Anu keur waktu tadi si babah gawena ukur ngawaskeun we ti emper tokona. Nempokon Asmita nu keur cakah-cikih ngunjalan arengna kana luhureun gorobak dibantuan ku sababaraha urang baturna. Lamun seuk Asmita harita nitenan kana pasemona si babah gondok, sabrehna oge tangtu bakal kajudi yen si babah gondok kacida ambekeunana. Ngarasa teu ngeunaheun ku Asmita anu ngajual areng ka nu sejen. Komo jeung loba-loba kitu mah kapan biasana oge manehna nu sok meulieunana teh. Kroplak sorak bakiak murag digolodog. Asmita ngorejat kakara oge dek nyahakeun di luar geus kadenge manten anu gogorowan. Kang Tata, kamarana ieu teh mani asa sarapi kieu? Nan, Unan, aya ieu nan, puguh ieu keur ngalampengkeun cangkeng. Kadieu nan, asup. Dari teu ditulakan nan. Asmita nembalan setengah ngajorowok di tengah imahna.
Bray pantau disurungkeun ti luar. Bener we unan sup manehna asup ka jero. Bejana mu cekil Kang deh. Ari menang untung gede mah maning ngehep-hep we teu kecet-kecet. Payu sabaraha tah tanggungan? Payu sabaraha tanggungan tadi teh Kang? Lamun kuring geus beres meureun milu kajual. Cek unan bari nyerengeh gek diuk. Kabeh we nan aya 10 tanggungan untung-untungan teu sabaraha. Untung nama teu sabaraha ngan eta we pedah sakaligus. Ari acek ka mana Kang? Buguh keur ngarengkol di enggon. Kalumaneun meureun tacan brol keneh wae sakitu geus moyodot teh. Tos salapan sasi kitu Kang? Nurut hitungan mah bulan teuing kerok meureun ngitungna. Cek Asmita bari cur nyician cai kana cangkir seng. Cantis nan. Asmita nyodorkeun cangkir cinteh ka hareupeun unan. Cai tiis nan. Lain Kang, saenyana mah aya perlu ye teh. Unan ngadadak nyata harewasan, malah riuk beungeutna darian naker. Aya naonan? Sok asal ruas ari aya perlu-perlu kitu teh. Uing mah tembal Asmita kabawakeun ngaharewas. Buah dek nginjem duit, pedah aing kakara nampal ladang areng. Ulah we sigana boga simpanan teh cek geuntes hatena nu kedal, nu henteu kedal gitu pamiasa. Eta Kang, kuring teh kaluman hirup nyorangan wae, cek unan bari arang elenge. Unan teh dek kawin, kasaha teh anan? Keun ku akang dianteur. Akang mah kawin kumaha? Layanan oge can aya tuh. Matak uring mah sakapeung sok era tah ku sanal cepit atawa ku bakiak teh. Nah, make aku sanal atawa ku bakiak. Mun arek oge era mah kuwa ito. Asmita nanya balik kerung. Nya era we pir aku ari sanal aya pasanganana, ari kuring eueuh. Unan seri koneng. Bisa wae maneh manan nambah ca adegan jiga dalang wae. Ieu mah kakara kahayang Kang. Kasaha atunan? Asmita nanyakeun deui. Ka eta jang Nyi Iko tembalna asa-asa. Ka Nyi Iko teu salah. Asmita ngajengok. Ku teu sangka unan teh mika hayang ka Nyi Iko urang sadahurip. Ari Nyi Iko di kampung sadahurip mah kaitung pang tegepna. Turug-turug anak jelema aya. Mun dibandingkeun jeung kaayaan unan atuh we lain babadna, jauh pisan bedana teh. Lieur upama langit jeung bumi. Nya Kang, walon unan bari melong. Eta Nyi Iko urang sadahurip anakna pasar bini. Nya eta Kang. Nah kumaha kitu? Geus aya nu nyeungceum kitu Nyi Iko teh. Nya sakanya kuring mah acan. Man eta we tampikan pisan manehna mah teh. Nya manehna mah babakuna mah kolotna geuning. Pokna oge hayang boga minantu teh ka urang kota. Malah mun bisa mah cenah hayang menangkeun Mbah Ganepo. Pegawai kantoran. Ambeh meunang gaji. Asmita setengah ngelingan barina hatena mah ngagerentes naha si unan teh lain milih ka Nyi Icih. Kapan sakitu denokna teh eleh ku Syahroni oge Syahrini gitu oge biasa. Nya eta mata nyarita akang oge sugan we tadi nama akang bisa nulungan. Cek unan setengah ngalengis. Mang nanyakeun kitu nan. Asmita ada senggah lantaran geus ka rong bakal ngabulasain.
bakal ngabulasin ulah-ulah matak disengserikeun ku pasar bini awantu piit ngenek-ngenek pasir atawa bonteng ngalawan kadu. Ulah wah kakang kuring mah yang di pangolongankeun we heula boh ka kolotna boh ka jenisna upama sakirana bakal daekeun ka kuring oge kolotna rujuk satuju itu rujukeun kakara kuring meureun engke nanyaan nya moal ka saha deui meureun nu dipentes teh lain masa ka akang mah kitu nya heug atuh ari kitu mah waktosna pamirsa disakapkeun sakitu heula pidangan dongeng anu dicarakeun ku sim kuring Mang Odik mugia katampi ku sadayana pamirsa. Sakali deui sejadi hapunten tina segala kelepatan tina cara ngaosna tina cara nyaritakeunana puguhan sim kuring masih keneh ngajejeran kaya carita teh masih keneh diajar gitu. Hapunten sadayana sareng mugia teras mah ngarojong ka sim kuring masihan dukungan supados tiasa langkung sae langkung lancar dina nyanakeun ieu dongeng. Orang sami-sami mumule budaya urang budaya Sunda nyata mangupakeun dongeng anu tos langki di zaman ayeuna dipika cinta dipika resep ku nonoman-nonoman zaman kiwari. Mudah-mudahan ku ayana channel YouTube nyanakeun dongeng Sunda tiasa lestari tiasa jadi kebudayaan Sunda anu dipertahankeun ku urang sadaya. Sakitu nu kapihatur sakali deui nyukeun hapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.